geus moal bisa dihelak deui ka di akhir zaman. Mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget, Quran ka mana hurufna? Dibukaan kurang teu aya, neangan deui ka lamari. Buka deui teu aya. Kaget, nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya. Rame bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim. Tinggal aya jelema anu hafizul Quran. Eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran. Lanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam, kemudian masyarakat aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalayan mujizat Kangjeng Nabi Shalih pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shalih. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazar wa taqul fi adillahi wa la tamassu bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman. Kapanasan kaum-kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh. Maka tu nyana ngayakeun gerakan-gerakan anti soleh. Di mana-mana pamflet dipetakeun guari loba aturan-aturan anti soleh. Atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara. Ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon, dihandapeun tatangkalan-tatangkalan teh dipasang-pasangkeun sakumaha ku ari nu deuk pilkada. Deuk jadi DPR, baheula mah ditanggal kayu teh kuntianak, ku ari mah gambar kiai. Tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai, geus puguh DPR na mah jatah mah kuntianak lalakina ieu. Dibarengan dihijikeun jeung kiai, ulah sok sedih jasana le gambar kiai kahujanan kaanginan. Make udang-udang deui kiaina ge jeung Habib sarua. Hanya untuk sebuah kepentingan. Masalah sih jeung nya jaing mah teman gambar ieu jaing mah henteu. Atuh teu naon atuh. Jaing mah maksudna ge lendek naon dengan duit. Kitu. Ulah loba omong nya ge macem-macem bae. Masing-masing bae sih. Sok aja tegar gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pembunuhan onta, pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi Shalih kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaekna nyana lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat jang masyarakat nyana moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat. Susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi Shalih. Cik Kangjeng Nabi Shalih lamun diganggu awas supaya khuyakum mazabun alim bakal kadatangan siksa kate. Cik Kangjeng Nabi Shalih. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan
kerajaan maka mulailah neangan jalan menu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh. Lantaran bogo atuh siap bae ulah ningga karak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah. Lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere amelina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kanjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi. Wih, pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undangan teh soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kanjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara, digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahan sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadome hasud. Lantaran Kanjeng Nabi saleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang midu jeung nuturkeun ka Kanjeng Nabi saleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu santer Nabi salehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kanjeng Nabi saleh lumayan, tapi ente cara Kanjeng Nabi Daud teuing, ente cara Kanjeng Nabi Hud teuing. Nu iman ka Kanjeng Nabi saleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kanjeng Nabi saleh 4.000 manusia. Tetap nyara maka junting di kukumaha ge iman mae bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi horeng tiba heula lalakon kos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kanjeng Nabi saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Sehingga saya udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kapit langsung tublas. Kencit ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat sampai lompat ke gunung. Begitu lompat ke gunung, lompat ke batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ke jero. Sanggeus asup ke jero nutup deh. Asup ke jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Iyalah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh. Geus moal bisa dihelak deui ka di akhir zaman. Mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah. Urang muka Quran kaget. Quran ka mana hurufna?
dibukaan kurang taya neangan deui ka lamari buka deh taya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot kurang taya rame bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema anu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula tu bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pambelit watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal bananil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin lil ladzina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin kafir mukmin atuh kadang tak katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah iya dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqarna qatawan amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayeuna kaum Samud teh marencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tindak parentahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankeun endahan dibuang kawarahna kaum Samud teh luar biasa teu percaya kana karasulan jeung kanabian Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nu cak sia cenah mun dibunuh bakal datang siksa itina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun teh ayo in kunta minal mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo ya Allah ya Rabb cek Kangjeng Nabi Isa, cek Kangjeng Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa Saleh lalu bawa omong kuari bae kuari datang 3 poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cek Kangjeng Nabi Saleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun taya perlombaan 3 poe kakarak datang siksa dek dikumakeun cakaula dek dikumakeun kieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe teh ke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu apil yaumi salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa deulekeun
siksa coba isukan koneng teu beungeut kami dina sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Soleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Soleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya. Dik disiksa cak Gusti Allah ku aing. Bakawarah ye manusia. Ka mana abdi kudu berangkat Gusti? Palestina. Kidinya eureun di Palestina cicing. Lamun geus datang ke Ramlah Palestina, maneh berangkat ke Suriah ka ditu. Amankeun. Lantaran anu bakal digoncang teh, nu bakal disiksa lain eta bae. Sababaraha daerah. Berangkat gerak ke Palestina, di Palestina sapoe 2 poe berangkat ke Suriah. Kangjeng Nabi Soleh langsung pidato. Para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe ka hareup bakal datang, maka kaula dek ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestina. Siap-siap kuari kere. Wah, jelema nu iman wabeh nuturkeun Kangjeng Nabi Soleh. Yordan, Palestina, deket jasa. Urang lamun ningali ieu Yordan, ieu Mesir, ieu Palestina. Di dieu teh tah aya Aqabah. 3 negara urang kadeuleu bisa. Urang aya di tungtung Yordan kadeuleu, Mesir kadeuleu, Palestina kadeuleu. Lampu-lampuna katingali. Ieu Kangjeng Nabi Soleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestina daratan teu lautan. Daratan berangkat kabeh. Masyarakat Yordan leh di kamarana leh. Ngungsi emang aya naon? Bakal disiksa. Iraha 4 poe ka hareup. Isuk bakal koneng beungeut. Isuk kadua beureum, katilu hideung. Osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu. Aku beureum aja teh berjamaah. Kabehan ieu mah bakal tapi mah deuk disiksa. Leh sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat leh. Teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat. Ai sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadaan di dieu siksa nyaho coba. Tapi lamun kami teu disiksa, wah sial dibunuh gua yang gimana bae ayana. Kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh. Ayo berangkat Kangjeng Nabi Soleh ka Palestina. Lempang didinya ke Palestina teh jadi kesanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia ge koneng emang aing koneng ngaca tuh itu koneng ieu karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh. Ulah-ulah bener ya si Soleh ya. Ekos karari mah aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge. Tapi jangan percayalah orang. Ulah wakal anu lo kepercaya. Kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Soleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh. Berarti jadi ya siksa kajen ku kumaha ge. Kangjeng Nabi Soleh na kan geus indit jeung nu iman. Masyaallah. Poean kadua bareng kulit manusia sini tunjuk sia beureum bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh ieu urang bareureum kieu teh pan meureunanan cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae kitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda Gulawaka iman atuh. Tunggu sapoe deui. Cek Soleh teh sapoe deui. Ulah rajin atuh urang gengsi kudu iman mah tuh.
atuh gengsi ontak geus dibunuh kurang solehna bakal dibunuh kurang ada penurusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh ulang lah sapira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah kana iman bener Dato iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh eta masyarakat ieu bener kajian hukumage soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung mah ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha tuh ieu urang siap apa disiksa apa iman bae ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi saleh mah urang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba yang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ke PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tadidung jekung bedug dah mah ge kos kitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji dur bae ge sakitu poharana budak leutik mah sawan budak gede ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan kadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya tuh ku Allah digedog-gedog we terus kadieureunkeun ke digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jeleger teh kuari mah jelema ngeurup saurang-urang acan kabeh ngusruh numan takfa khazat umur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum Samud pas patu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuk kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa keur kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan dirinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema dirinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur ka handap brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan didinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah
gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang Sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadi beras bisa dibayangkeun ku urang Masya Allah karim iyalah fa'akhazat humur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belak kiri non gitu ka utara didinya ka Panaya Madain nah didinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa'akhazat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak ledek midas sama di luhur dihandap bayangkeun ku urang sing celegerna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suara na doang ge urang kudu pae ku dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kamana suara heura teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh suara naon di luhur lain di handap lain suara teh kaya tsunami kapan suara sarua bae teteh suara kos gitu misteri teteh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita teteh kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teteh berarti dek disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh deuk disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entak sing ade bisa di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap linian luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak deku mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos kitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dieu ge Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya saeutik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim
diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih. Anu ti penting hudang mandi kacai tadarru ka Gusti Allah. Aya keneh nu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang. Di berbagai sektor korupsi, di berbagai daerah pemalingan, di berbagai penjuru pemabokan, di berbagai daerah perzinahan, ieu kan ngaranna ngundang tsunami, ngundang siksa. Geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai, teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim, di mana bae kuari mah mabok, zina, maling, korupsi. Pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor. Mending lamun jelema teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem. Kemudian kuari mah nu maling atuh geus dibunuh deui bae. Aju kuari ka mobil deus, mobil anu jarore mah. Mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana. Angkot dipaling, truk dipaling. Ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabaehan. Urang ada yang nu maling ngeri kuari mah. Kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuari. Ieu jadi nagara naon di urang teh? Masyaallah karim. Lamun jana ngomong, "Hei, sia kunaon maling bae?" Ulah loba ngomong. Ya, urang mah maling sakieu. Teu di luhur miliaran. Oke nya, sakana teh. Aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana. Ngaling urang teh diku kumahakeun? Saha? Si eta. Coba ngomongkeun si eta saha? Bejakeun lah kono eta. Eta jeung beregan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi. Ya fasbahu fi darihim jasimi. Kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu. Kanjeng Nabi Saleh nage saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah. Idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna. Jeung kita cara hicing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang. Maka Kanjeng Nabi Saleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh itu siti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui di Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket gitu antar negara kuari ai baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir eta mah negara kuno tembel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah urang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria. Nah, Kangjeng Nabi Saleh balik deui. Umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Saleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamari nang tangan kana siksa Gusti Allah. Urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui. Begitu berangkat datang ke Yordan. Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya anu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya anu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah. Datang Kanjeng Nabi Saleh kadunya fatawalla anhum ngabalir Kanjeng Nabi Saleh ti kaum nagola cek Kanjeng Nabi Saleh
padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Saleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang resep kana nasihat akibatnya disiksa model karana gitulah Kangjeng Nabi Saleh nyarita diabadikeun dina Al-Qur'an sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Saleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Saleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Saleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Saleh yane kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Saleh na ieu fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargol nyana keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Saleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doang wah ada sing jelenger deui sakumaha tadi teh buak padahal jang sorangan doang wah sebabnya bertanya-tanya kos kumaha siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya kieu isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Saleh jaing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tubang wah goyang dihana berapa tinggal Kiargol nu keur aya di tanah haram Mekah nyana ngadenge bahwa ieu dua negara disiksa hiji di Arab Padain nomor kedua Padain Saleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleu sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon mi urang sok make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cek inget kadinya atuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh tah si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu itu bisa kita tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajian kumaha ge
untuk bisa kokoseran hindung ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng be lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal pae tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa aya geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus kodok nanti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atau pemajikan orang ya kurang di lapan kurang di bagus-bagus atau herang majikan orang ieu mah tun mantak henteu kadeuleuk bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang pemajikan ka dieu ku aing dipandian gari-gari benar enggak ku aing dek diusapan ieu aing meuli panggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian kurang diuyap geus bukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulem wah ieu kan kumaha ieu mabukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang pemajikan urang aju urang eta kuari digosok sat-sat pan pak iya berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe dipamulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak makel bekel nya ngahutang deui kalina gat dek gelis kumaha atuh bedak keli oh tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun Kelly mah pada tidak ampal, dikabeungeut itu beres atuh. Nah, nu bagus emang nu kos kumaha kiai, dalah kolot baheula. Meuli di pasar Kemis anu baru leutik eta di Caian eta nu hebat mah. Oh, tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu mah. Baheula mah aya di pasar Kemis tu baru leutik datang ka imah aja di Caian angel jasa eta ka ieu nu ngaranna Jatuh jasa Pak. Menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun. Bisa pakai badut cincin itu lemon kuari mah eta parfum ngaranna terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh ieu teh baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah, tuh orang ini dipandang ke orang jasi ini geus dibagus-bagus ke jajore bah heran ya. Teu daek robas ya. Ngan rada deres bae kudu rada aya Luis ya ieu. Bae digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing mama wasiatnya teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawakeun kondangan aing babaturan aing ngomong eta saha saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah ih saya rada luis bari mah tetep urang nu ngurusan atuh diurus urang sia mah awak ieu kan rada gede ajur rada pendek geus aing meulikeun nu bude jasa ieu jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu Masya Allah Karim Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh halus nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka para rae kabeh.
datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya. Mulai wer wah naon ieu? Naon ieu cek nyana ieu? Mulai goyang-goyang. Ih, kieu mun jadi goyang kieu. Naon ieu meureun siksana ieu kos kieu. Meureun kos ieu teh sabaraha? Wah, di luhur mulai kilat, mulai wah, gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih. Maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendegang yang Nabi begitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Soleh. Kangjeng Nabi memehna dongeng ta ieu teh kaum-kaum Kangjeng Nabi Soleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri, tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Soleh. Kangjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu si hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kangjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun. Teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kangjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang ka nyebrang ka arah Kangjeng Nabi. Stop. Handapkeun tanggal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi. Etalah kaum Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek nya hatena cenah urang ieu henteu aplen dinya mun didinya aplen bakal disiksa deui bae. Mentek ulah urang ka gunung galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu ulah ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha gampang bae Allah mandek nyeun tsunami sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah wah disemprotkeun tae na tsunami nya nang Allah babah kawasa nyeun tsunami tina susu. Ya Allah, ya Rabbi. Selesai Gusti Allah ngabebrah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Yordania di dia Palestina tah di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ialah kaum Kangjeng Nabi Lut. Jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah ditu wetan hari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bil hambal ghairulan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadeki basyar hadza ikila basyar sohbatu para rewangan ma Rasulillah sumertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah kana satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubul ketemen dan pupuskeun ya Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kan cilik golong ucap ya
ulama kabeh wa kharafa basyarun lan pikun sapaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul su'in iku wong lanang kang lain paus tutug ya qaul kalau nudawa wa tazabai nudawa kana khatimatu su'in anak pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane ka Sidina Ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kasatunay kalakuan iku lama balagahu samang-samang satu magahuing ali opanam satunay basyar wabaha iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Gala makan ngucap ya Allahumma atil umrahu wa alhib aqlam. Ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya Bashar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal Bashar. Istajaballahu ta'ala makan badanan sepuluh ta'ala doa alihin ing doa Sidina Ali fihi ing dalam Bashar. Wa kanat lahu akhbaru sunlanana ikut tetap gadue Bashar peperang caritaan kang alapi janibi alim dalam marasinan wa sahabilan birang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar benuh sapa saking gabe qala Ibnu Dawya wa jazaba Ibnu Dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya Bashar saghira ini ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena saghira aglahuma ingakale ya kana taqifu kang anda ya iku kandak ya bermasuk dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran alati tahijukan hudang-hudang ya asyar al-hasan ing pirang-pirang ka priatif wa tabkilan nangis wa nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis apa anasu manusia diritakan seorang manusia Nabi Adab Ki Bashar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakan walam yathbut cana li Bashari hadha sohbatun ma Rasulillah Ki Bashar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa basarun sugir nya nama leutik bari aya ditunya di Suriah Bashar Asad di nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh ku naon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria Mesir, Israel, eta mah negara kuno, Mekah, Madinah, Turki, India, eta ngaranna negara kuno. Urang makan negara urang anyar. Termasuk Amerika anyar. Ieu negara baheula. Boga sejarah di negara teh pohara. Ya, jadi teu pernah kana ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat ngana mah. Golu cek ulama Bashar di akhir umurna pikun jeung nama jelema anu suul khotimah rajul su'i cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimat su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas langsung Sidina Ali ngadoa Allahumma atil umrahu wa alhib aqlam ya Allah muga manjangkeun umur kaki Bashar dina sajroning panjang umur supaya dileulitkeun akalna. Masya Allah doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi du'a alin fi ijabah ku Gusti Allah ye
umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal. Tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina alim manjur edan ya Allah. Kada tahu akhbar sufi jadi Ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah weuleuh bae geus jadi sampah negara. Sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah sia teh pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebel ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas sakitu beureun kana teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati teleb mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun itu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok. Bakidat ummuhuma aklahuma sok. Kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji. Suku sok na eta sok. Jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan. Sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok. Eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan. Itu sotrais. Tah ieu geus sarua ieu sok kada ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis mana nyanyianana ke minggu hareup